tinggal adegan di TKP. Rama Prabu keadil. Si Purbasari ditunjuk jadi raja. Acip numpang kolotna. Teu narima. Atuh dah pilih kasih Rama Prabu Acep. Katinggalan teh muninya ahun pisan kasih Purbasari. Padahal akan urang teh melamun tanah kene. Apa beda geulis gitu si Purbasari Acep? Siga salah asbari wae beunanya. Padahal Acep abdi mah geulis kene Acep. Acep mah salirana jangkrik. Sapopos Tamara Brzezinski. Raraina boda siga si Aumas. Nah, mana kita lagi? Main asia ka Acep. Kemeso atuh Acep. Udah Acep mah katinggalan bete wae. Ya. Acep berencana supaya si Purbasari bisa jadi raja. Naon tah carana Acep? Ayeuna kene. Cekrekan. Rajin banget manena. Jadi kuring batu. Geus kitu. Mata yang percaya maneh jadi raja. Kumaha? Satuju Acep. Tuluy Purbararang manggihan deui tea. Rek menta turun ka Purbasari. Sanggeus menang jampe-jampe di dukun tadi. Purba leuwih mere papatan kalancing. Ya Acep. Lamun kitu meureun urang dahula kanu jadi sepuh. Kumaha lamun urang menang dodo jadi dewata? Terima. Rubah. Geus kudu dipikiran. Oh, mana mun? Acep geus menang. Suka. Pikeun tah pasti beuntet. Goreng patut. Oh, jadi raja. Geus. Siap Acep. Isukanana Purbararang ngaduan paman lengser. Paman Lengser. Paman Lengser. Kutu kuning aing geus sanon, Den. Ari si Purbasari kamu. Tadi mah nuju ka daun dipeukeun, Den. Geus ayeuna senang kan. Mangga ku mama di duluan. Purbasari. Heh, Purbasari. Ayeuna kene maneh kudu mangkat sia ka leuweung. Alah, urang patut sia maneh. Paman. Jiji. Anterkeun ayeuna si Purbasari ke. Bekelan tah. Cai sabatok sukan mah meureun aku. Mangga Acep. Kuring saja turun penyebatan Acep. Saha kuring dieueum juang cieun sorang. Tamaha we sorangan sia. Poongan maneh jadi anak emas Rama Prabu. Ayeuna sia babalas teh. Urus sia mangkat. Naon deui? Acep, kade bilang. Naon? HP atuh Acep. Di mana si Purbasari? HP-nya awe bisa BBM mah. Paman. Cek. Udah lepas gitu itu. Den berang. Kudu make speaker gitu, teh. Hah? Tuh. Cek sekedapan. Naon deui? Nyukeun ajis kan ongkos angkot. Oh, itu bal baik sia. Mangkat ayeuna kene. Purbararang kalah ngelepot paman lengser tuluy deui Putri Purbasari. Di tengah leuweung ruang liung Putri Purbasari sorangan. Diuk disaung euring ngahariring bangun prihatin. Di kajauhan aya lutung ngintip kadedengekeun. Sakapeung si lutung teh gagaro.
diajarkan kakaraton rek manggihan Purbarara. Di karaton Aja, ini tinggal si Purwasari. Terus gelis deui geuning. Waduh, teu bisa mana jadi ratu. Acek nuhun jadi ratu. Aki-aki geus ngirit. Acek. Hei Purwasari, maneh moal bisa ngalahkeun Acek urang. Kasabab tunanganna ngasep pisan. Pangeran Indrajaya moal aya tandinganna. Sedengkeun maneh mana pasanganna? Lutung. 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 Purbararang teu narima. Antukna Purbararang ngayakeun sayembara. Sayembara kahiji lomba masak dimenangkeun si pinilingna Purbararang. Anu kadua lomba nganyam dimenangkeun ku Neng Purbasari. Anu katilu lomba pakasep-kasep pujaan ati. Pinilihna nyaeta Purbasari. Sabab si Lutung dadak sakala narobah jadi guru minda satria pajajaran anu kasep pinuh wiwaha. Wagi-wagi akhirna Purbasari jadi ratu